Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunah kalayan ngabantu ngejara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco kan dongeng emang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilelancarkeun sagarupinanya tong ilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados sejang kolongting kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaterasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Caturikeun si Jamros jeung Gansoji anu nampa hukuman ngan meunang sapoe diberok di lembur mah. Isukna laju digiringkeun ku Ki Marlan sabaraha hanca. Jagabaya anu sok ngajaga lembur hadik dibawa ka Kadipaten. Basa satengahing jalan si Jamros anu cenah janji ka si Jaka Sagara arek babalik pikir teh. Pon kitu deui ngaku kana kasakabeh kasalahanana. Arek eureun jadi jalma jahat bakal tanggung jawab we kana dosa-dosana. Daek narima hukuman, betlan calinci luncat mulang udara tina tali gadang. Ngadon kabur we ngaloskeun diri. Ari eta kajadian teh. Kieu ari caritana mah. Kiwari mah geus jauh ti si Jaka Sagara. Jadi teuing lamun aing kudu narima hukuman mah kelaanan. Nya leuwih hade oge kabur. Ceukeureun teh sate si Jamros. Eta mah gesudna teh mimiti dijalankeun basa rombongan Ki Marlan sabaraha kanca keur laleureuk di satengahing jalan. Anu jauh ka itu ka dieu aya di sisi pasir. Dak lumadak Ki Marlan sabaraha kanca teh anu keur laleureuk teh bat-bating goleh hewe salare tibra. Ujug-ujug ketunduh anu teu bisa ditahan keuna ku aji sirapna si Jamros. Sabada kabehanana teh kasirep si Jamros laju we menggatkeun tali anu ngabarogo dawakeun. Heheseun najan ditalian ku tali tambang anu kuat oge. Perut berat paragat we dapu gua tu si Jamros teh kapan lain garong samanea. Boga kakuatan atawa ilmu anu luar biasa. Bebas ayeuna mah. Sok sing sare tibra euy hesna. Aing mah rek kabur. Si Jamros lalu asa we ngejat ninggalkeun eta patempatan liwat sabaraha jam ti harita. Rombongan Ki Marlan pating kulisik. Basa lilir mariksa tawanan kebeg atuh meuni reuwas. Deta si Jamros tetela geuning cenah geus teu henteu kasampak. Ukur talina we anu ngelumpuruk bari dina kayaan geus baragat. Boa-boa cenah geus kabur. Laju wae madiksa juragan Soji. Tapi ari juragan Soji mah kasampak aya masih keneh ngajeng jehewe tibra sare. Cilaka euy, si Jamros kabur. Pasti ieu kejadian teh pagaweana eta si garong kurang ajar tah. Urang teh geus kena ku sirep. Ceuk Marlan cacarita ka baturna. Jang Adung jeung Bah Jamar geus sarua kagetna. Pok Bah Jamar teh nembalan. Nya Jang, moal salah pasti urang teh geus kena ku sirep. Tah si obalak oge, sakitu tibrana keur geuningan. Kerek maneh nepikeun ka nyegrek kitu. Alah kumaha teh geus kieu yeuh. Urang teh meureun katempuhan. Tawanan kabur saurang yeuh.
Nya kumaha tuh ari geus kieu. Tapi urang teh kapandala di kumaha da eta garong teh lain garong biasa. Sugan teh nya we geus babalik pikir. Narima kana sakabeh putusan narek nampa kana hukuman. Luyu jeung jangjina ka Jang Jakasagara. Tapi itu teh geningan kalah kalun calinci, luncat mulang udah artina teri gadang. Nya kumaha deui ari geus kieu mah. Leuwih hade urang anterkeun we si Soji ka Kadipaten. Laju urang laporan ka lembur. Lamun eta si Jamros teh geus ngaloloskeun diri. Dalin salah urang atuh geus kieu mah. Kawan jelas urang teh kena kusirap, tapi anehnya euy. Nah, si Soji henteu digubug, henteu diajak milu kabur. Kapan sakongko jeung eta jalma jahat teh? Nya leuwih hade ge kitu. Kateuing lebarinya nama. Eta si Soji henteu dibawa oge meureunnan barabe lah. Kakui kudu mamawa sigan Soji mah. Kabur na moal luasa. Beungeus lah, nu penting mah urang teh teu lapur teuing, ayeuna sok kada urang geunta si juragan Soji teh. Urang bawa sakancangna ka itu ka Kadipaten. Ngarah jongjon euy. Nya kan kukuring urang udangkeun. Cek Mang Adung kituna teh bari nyokot cai asak herang. Eta cai acak herang teh langsung dikepretkeun we kana beungeut juragan Soji. Ugu we atuh nu sareti berarti nepikeun ka ngagurubuk. Malahan mah walah wah weleuh ting kuranahaon ting keur ngimpi ting lewas digudangkeun. Alah, Nyai Ica eta bucur mani demblon. Ieu akang gelis, ieu akang Kang Soji yap ka dieu. Hihihi, aloh, eta pinareup mani papal kitu, Nyai yap ka dieu. Ieu akang Arjaun alias Arjuna anu kasep. Eling sia kurang ajar. Ieu mah aing, Adung, lain si Ijah. Suka mana karau sia mah. Dasar dia mah aki-aki 7 mulut. Da eta na pikiran teh na utekna teh. Ukur bikang bae sia. Sok udang. Ai geningan dia mamane Adung. Banyak teh Nyi Ija. Aing ieu mah sia Adung. Nah, tadi sia. Ayo sia, gancang udang. Udang teruskeun lampah deuleu. Kada gancang tepi ka Kadipaten. Mane sakedeung di bakal dihukum deuleu. Heula ka mana ari si Jamros piraku. Ukur kami wungkul. Si Jamros mah geus kabur ngaloloskeun diri. Kan ulah rek dipikiran, nu penting mah sia ayeuna bakal dibawa. Kan Soji henteu nemeh lanjung cengkat. Bari leumpang nuturkeun Mang Adung. Sajroning leumpang ari hatena mah ngocomang we. Nah cenah eta si Jamros teh aya kuteung teuingeun. Kapan saudara ieu teh juragan Soji jeung si Jamros teh sakitu silih belaanana, sakitu satiana. Tapi ayeuna mah bot poho we ka dirina henteu paduli. Ai, kuteung teuingeun teuing si Jamros teh ka aing. Kabur sesoranganan. Kapan aing teh salal ieu teh sakitu satiana, sakitu belana. Teu ngingetkeun salal ieu ku aing sok diburuhan, ku aing sok dituduhkeun. Jalan pikeun usaha manehanana. Babalak teh kurang ajar. Duh, asa kuteung teuingeun. Teuing aing sosoranganan bakal nampa hukuman si Cado atau si Cada kurang ajar. Kitu ceker entas hategan Soji Mitra. Batihan nyeluwe maning ngageremet keheul ka si Jamros. Tapi teu bisa kumaha gan Soji teh kudu pasrah wes. Sakedeung deui ge bakal nampa hukuman anu satimpal sakumaha aturan di Kadipaten.
Singkatna carita rombongan Marlan sabara kanca teh geus tarapi we ka kadipaten. Laju wae masrahkeun ngan Soji dibejahakeun. Sakabeh kasalahanana sina dihukum ku hukuman anu satimpal. Pun kitu deui dipejakeun sanyana mah. Jalma jahat aya duaan, nyata si Jamros garong kaut ngan hajakal bisa kabur ngalalosikeun diri. Geus masrahkeun ngan Soji oge laporan ngeunaan si Jamros mah. Rombongan Marlan sabara kanca teh marulang deui ka lembur. Basa geus teuing ka lembur du tiruan teh hanyelu lantaran Mang Utun jeung Jaka Sagara teh tetela geus teu kasampak. Cenah ceuk Olot mah eta duanana teh geus runta we. Teruskeun lampahna. Si Jaka kiwari mah dibaturan ku Mang Utun da eta atuh keukeu Mang Utun teh hayangeun milu. Malaur di lembur ukur cicing sorangan. Mending oge cenah ngalalana nyiar pangalaman. Marlan sabara kanca laporan we ka Pak Olot. Atuh saarea teh hanjelu satadi nama cenah rek bebeja ka si Jaka Sagara sugan we si Jamros teh beunang di katewak. Hanja kalatunya. Alah si Jaka teh kaburu init. Padahal mah kuring teh arek bebeja we. Sina diteangan deui teh si Jamros teh kudu kacangkala kuring mah hariwang. Inggis eta si Jamros datang di kalamur urang ngayakeun tindak laku kajahatan. Ya sarua we apa ge Hanjaka tapi dalah di kumaha jang. Si Jaka Sagara teh kuku arek neruskeun lampan atau bisa dicandat teh bisa dihalangan ku awah. Malahan nya teu nyangka eta si Utun teh milu. Ya mudah-mudahan we si Jamros teu waniun datang di kalamur urang lantaran nyaho di lembur teh. Aya si Jaka Sagara anu tumetep. Tak gitu, ay. Nya mudah-mudahan we atuh aman bah lah. Eta si Jamros teh hanteu waniun datang ka lemur urang. Sedengkeun ari nu jadi bahan caturna nyaeta si Jamros. Kiwari teh keur leumpang rek ngajugdug ka sisi basisir hanteu mulang ka padumukanana. Ting rek naon nganu jelas jika aya nu dituju boga maksud anu tangtu. Leumpang mapai-mapai sisi basisir. Sabada ngaliwat ka sisi basisir Cipanarikan, cuk anjog ka jalan satapak anu berasna teh ka Pileuweungan. Basa tepi ka sisi leuweung, si Jamros teh dipegat ku dua urang jalma nu pangawakan teh cerangkung gede. Make papakean ukur make sarana sontog jeung rompi anu dijieun teh tina kulit sapi. Pok salah saurang di antarana teh tumanya ka si Jamros. Saha si laing teh euy? Wani-wani ngamah ka wewengkeun ieu. Rek naon deuleu? Jalma asing teu dimeunangkeun asup ka lembah dieu. Dewek si Jamros. Ngahaja datang ka dieu teh. Ugu aya maksud nyaeta. Acan oge cacap cacarita si Jamros teh geus ditarajang we ku baturna. Anu ngulangkeun bedogna rek nyabet kana beuheung. Ting kunaon nu saurang deui mah. Teu hayang nyaho saha-sahana. Nu penting mah cenah setiap jalma anu wani-wani ngaliwat sok komaha asup ka eta wewengkon kudu sagancangna we ditindak di kojoran. Si Jamros narima serangan ti eta jalma. Hanteu ngakiwartnakeun we hayang nyaho cenah. Nepikeun ka mana seukeutna eta bedog. Barang bedog kana beuheung si Jamros. Mending ngampul atuh. Bedog teh hanteu bisa teurak awak si Jamros teh waduk alias wadah. Ugu we eta jalma teh nepikeun ka ngaranju kaget atuh meni molok kaget mata si meuteun. Tetela geuning cenah eta jalma anu ngaran si Jamros teh lain jalma samanea. Tapi najan kitu masih keneh penasaran laju ngaheubatkeun di pedogna. Kiwari mah disabeteukeun kana beuteung. Sra. Ukur baju si Jamros we anu nepikeun ka saroe. Sedengkeun si Jamros sama tetep tagen we bari ngeusirikeun. Hasok sia. Kira keterukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Tanaonan sia teh. Aing acan ngajelaskeun maksud jeung tujuan. Sia geus wani-wani narajang ka dewek. Hasok maju sia maju. Naon maksud sabenerna sia datang ka dieu teh euy? Oh, dewek datang ka dieu teh rek nepungan. Lanceuk dewek deuleu. Tapi lanceuk nyaeta Kira Gapati. Nama si kene aya di dia gitu oi. Cenah mah domuk matuna teh dieu leuweung.
Kan bae geus lila teu papanggih ya. Ngadenge jawaban si Jamros nyebutkeun arek nepungan lanceukna nu ngaran Kiragapati. Eta dua urang jalma teh atuh mane pating polok silih reret jeung badabaturna. Kawas ngemuka kaget pacambur jeung reuas. Laju wae salah saurang teh cacarita deui. Kuring mentah hampura sugan teh lain dulurna Kiragapati. Enya Kiragapati teh cicing di dieu, kuring teh anak buahna. Lamun aya maksud rek nepungan Kiragapati mah, hayu wae tuturkeun, milu jeung kuring. Tetarang kaya atuh si Jamros nuturkeun we teh dua urang jalma. Anu tetela geningan anak buahna Kiragapati. Hari eta Kiragapati teh kapilanceukna si Jamros sarua jalma jahat anu geus kasohor. Malahan mah kasohor pupuhu komplotan bajo laut atawa bajak laut mun ceuk ayeuna mah. Katelah komplotan bajo laut tangkorak iblis. Anu dipikagigis dipikasieun ku para pamayang pon kitu di ku para sodagar anu biasa ngaliwat ka sagara kidul. Geus arapeuleuan deui ka eta komplotan bajo laut. Si Jamros anu ngajugjug ka tengah leuweung kiwari geus tepi ka pamukiman komplotan bajo laut tangkorak iblis. Atempoh suhunan imah manirentul. Geus masalah deui cenah tempat dumuk matuhna Kiragapati sabarakanca. Nah itu pademukan Kiragapati teh euy. Bener pisan. Itu pisan pademukanna Kiragapati. Manggawe urang nepangan Kiragapati kalarasan nuju aya. Enya euy, dewek geus teu sabar hayang kapanggih jeung Kang Ragapati. Tiluanana kuragiro we arasup eta pamukiman. Barang nepi ka imah anu panggedena. Reg ngaraneg anak buahna Kiragapati teh nita si Jamros nungguan sageudeung cenah arek bebeja ka dununganana. Wayahna akang antosanna di dieu. Kuring rek laporan ke Kiragapati. Si Jamros ungeuk koloyong atuh eta anak buahna teh asup ka jero imah gede. Tekung sira ti jero teh aya nu kaluar. Saurang lalaki nu geus aya umuran make papakean ala wangsa asing, make topi laken mencek ayeuna mah. Hari bajuna mah sarua rompi kulit cigana kebuana. Kahandapna celana panjang. Puguh we atuh pikeun si Jamros teh mani bungangeun lantaran jelas nu kaluar teh tajalian di Kiragapati. Gedengan sia nu datang teh Jamros. Ngajaya teh nabungan aing euy. Alah, nya Kang. Kumaha Kang? Damang. Kuku kuring ngahaja datang ka dieu teh. Rek nepungan akang. Napa ka maksud naon deuleu? Pasti sia mah datang nepungan dewek teh. Aya maksud jeung tujuan. Asok ka jero ayeuna mah ngarapugu ngobrolna euy. Mohon mangga Kang, mangga. Si Jamros diajakan we asup ka jero imah gek dariuk ditepas. Geus kitu mah eta Kiragapati teh tumanya deui. Karabejakeun ka dewek. Nah aya maksud tujuan naon euy? Ari maksudna mah datang ka dieu teh ngaja we hayang penak sareng akang. Kapan geus lamihan teu benak. Geus lawas jilawasnya. Mohon Kang. Kaduana kuring teh kadu maksad. Nyaeta pikeun ngabejakeun kajadian nu parantos karanapan Kang. Kuring teh ngaranapan tetere raja jaten ku jalma anyar pinanggih. Ku jago anu anyar makalangan ngaranna teh si Jaka Sagara. Kuring teh nyeri hate Kang ku eta jalma ngaran si Jaka Sagara. Hampir-hampiran we rek narima hukuman dibawa ka kadipaten. Ngan untung kuring teh bisa ngaloloskeun diri bisa salamet. Nepikeun ka bisa ka dieu yeuh nepungan akang. Kitu ku tanden aku mamitina. Peti sadu hareupan jeung eta jalma nu ngaran si Jaka Sagara euy. Jadi kira lakona mah Kang. Barabat bae dicaritakeun timimiti kadatangan eta si Jaka Sagara anu datang ka lembur pikeun melaan Mang Utun. Ari Mang Utun teh anu geus apal kana Rusia juragan Soji jeung dirina. Tadina mah cenah si Utun teh rek dikojoran sekalian jeung si Jaka Sagara. Ngan bae tetela si Jaka Sagara teh di luar dugaan jalma anu sakti mandraguna. Sabada ngarasa cukup nyaritakeun lalakona, si Jamros teh laju mungkas caritaanana. Tah kitu Kang. Terus terang kuring teu nyangka.
bisa dialihkeun ku si Caka Sagara. Masih kene ngora Kang. Ngan bae aneh tapak kulitan oge bule jeung sakti bukang. Urang mana eta Jaka Sagara teh euy. Oh nya dewek ke kakaraeun teuing ngadenge. Aya jago nu ngaran Jaka Sagara mah. Duka-duka urang mana teh si Jaka Sagara teh Kang. Nganu jelas sakti mandraguna da eta we. Ilmu sirap jeung aji halimunan pamere akang oge hanteu metu Kang. Malahan mawa kabadukan oge bisa ditembus. Alah haram jadol bukan mah teh si Jaka Sagara teh. Kuring oge melang jeung salembang. Kuring moal luasa ngalakukeun tindakan kajahatan. Salila eta si Jaka Sagara teh cicing di lemurna si Utun. Cokong lamun apaleun kuring geus ngalolosikeun diri. Wah, cilaka bakal diteangan, Kang. Kukituna eta si Jaka Sagara teh kudu dikojoran. Ngan bae datang ka dieu teh. Nya rek minang saraya we ka Kang. Lantaran kapan tingkat pangarti jeung pangabisa. Akang teh aya di salureun kuring. Jauh pokona mah. Kuring mah boga kayakinan. Najan si Jaka Sagara sakti mandraguna. Keur akang mah moal hartina. Hahaha. Akang bakal bisa ngungkulan eta si Jaka Sagara. Sekaligus ngocoran si Jaka Sagara Kang. Terus terang dewek jadi penasaran. Ilmu halimunan jeung ilmu sirap teh. Kapan teh gampang kitu doai diungkulan ku jago biasa. Anu ngaharti si Jaka Sagara teh. Benar-benar boga pangabisa anu luar biasa. Nah kumaha deui teh kahebatan si Jaka Sagara teh euy. Da eta we Kang, ajian geni saketi pamere akang oge hanteu metu. Bisa diungkulan. Eta bangkeluk teh bisa ngaluarkeun hawa tiis. Malahan mah awak kuring nepikeun ka beku kawas ese Kang, teu bisa usik. Alah, pokona mah lain bantrak-bantrakeun ta pangabisana. Tapi cek tadi oge kuring mah yakin lantaran akang mah loba ilmuna, loba pangabisana. Kapan geus kabuktian salila kalangan di dunia kajawaran pon kitu deui ngalang-langan sagara. Can aya jalma nu kungsi ngelehkeun akang. Tong boroning jago jeung jawara ti bangsa urang kapan ti bangsa asing oge. Eueuh hiji acan nu mampu ngelehkeun akang. Iya, benar deh. Mata kakaraeun teuing. Aya jago nu anyar makalangan. Nu bisa ngungkulan aji sirap aji halimun pon kitu aji. Geni saketi dewek. Anu ngaharti tingkat pangabisana teh lain laworakeun euy. Dewek jadi penasaran kan. Si Jaka Sagara ku dewek bakal ditindak. Ya nuhun we, ai kitu mah Kang. Hahaha. Pokona mah can sudi rasa ning hati lamun can males ka nyari ka eta si Jaka Sagara. Si Jaka Sagara kudu narima kana sakabeh amal perbuatanna. Geus ulah arek diberi ampun Kang. Kudu dikojoran. Adalah dewek mah. Sakabeh musuh dewek. Anu aduh hareupan jeung dewek anu diberi ampun. Kabeh oge dikocoran euy. Gitu kayaan si Jamros nu kiwari teh di aya dipanemukan Kiragapati. Nyaeta jadugna komplotan bajo laut tangkorak iblis. Si Jamros teh gede hate lantaran Kiragapati teh nyanggupan pikeun ngayakeun tindakan males kanyeri ka si Jaka Sagara. Euleuh mitra waktos naparantos teh kapannya. Sageula urang tuna jajara carita Jaka Sagara si anak laut dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengnanya. Mang nganunkeun dina sadaya peratosanana. Hapuntenna dina sadaya kakirangana mang sageulana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak